warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna? Apa kabarnya? Tepang deui sareng Ibu dina video pangajaran basa Sunda anu salajengna. Bertemu lagi dengan Ibu pada video pembelajaran bahasa Sunda selanjutnya. Hidup kungsi ngabandungan anu keur ngahariringkeun pupuh. Tah, dina video pangajaran ayeuna urang bakal ngabahas nginaan guguritan. Pasti kalian pernah melihat seseorang yang menyanyikan atau melantunkan pupuh. Pada video ini kita akan membahas mengenai guguritan. Guguritan teh asalna tina kecap gurit nu hartina nyusun karangan. Guguritan berasal dari kata gurit yang artinya menyusun sebuah karangan. Guguritan teh kaasup dangding disebut nama. Guguritan itu termasuk dalam sebuah dangding. Guguritan mangrupa karangan wangun ugeran dina wangun puisi heubeul. Guguritan merupakan sebuah karangan dalam bentuk puisi lama anu kabeungkeut ku patokan nu tangtu, nyaeta patokan pupuh. Terikat oleh aturan tertentu, yaitu aturan pupuh. Guguritan teh wanguna pondok atau bentuknya pendek. Tak guguritan mah pupuhna nu dipake teh teu gonta-ganti. Di awal nepi ka akhir teh nggunakeun pupuh nu sarua. Karangan guguritan menggunakan pupuh yang tidak diganti-ganti. Dari awal sampai akhir karangan menggunakan pupuh yang sama. Guguritan diwangun ku welasan jeung lilikuran padat. Guguritan terdiri dari sampai belasan bait. Eusina henteu ngawujud carita atau naratif. Isi dari guguritan itu tidak berwujud cerita. Guguritan mah dibacana ku cara dihariringkeun make lalaguan nu geus matok kana pupuh. Guguritan dibacanya dengan cara dinyanyikan menggunakan lagu atau pupuh yang sudah ditentukan. Dicindekeun wangunan tina guguritan teh nyaeta karangan wangun ugeran atawa puisi nu pondok dina wangun pupuh. Dapat disimpulkan, pengertian dari guguritan itu sendiri adalah karangan bentuk puisi yang berukuran pendek dalam bentuk pupuh. Sajarah guguritan. Awalna guguritan teh nyaeta mangrupa pangaruh ti sastra Jawa. Tah, asupna guguritan ka Tatar Sunda teh nyaeta waktu kaereh ku Mataram. Si asupna teh bareng jeung wawacan. Nalika eta loba jalma anu diajarkeun nembang jeung nulis guguritan. Eta teh mangrupa samemeh perang. Sejarah guguritan dari sebelum perang itu merupakan pengaruh dari sastra Jawa. Ketika masuknya guguritan ke tanah Sunda itu adalah ketika zaman tanah Sunda dimasuki oleh Mataram. Nah, masuknya guguritan ke tanah Sunda itu secara bebarengan bersama karya sastra wawacan. Nah, pada saat itu banyak orang yang diajarkan menyanyi dan menulis sebuah guguritan. Tah, eta waktos samemeh atau sebelum perang. Ayeuna sabada perang. Guguritan teh basa eta mulai leungit popularitasna. Dulu sabab teu diajarkeun sacara daria. Kukituna dina abad ke-18 loba sastrawan anu nganggit guguritan.
Waktu sesudah perang, guguritan mulai hilang popularitasnya pada saat itu karena tidak diajarkan secara sungguh-sungguh. Maka dari itu, pada abad ke-19 mulai banyak yang menulis dan mengarang guguritan. Unsur-unsur nu ngawanggun guguritan ayat jejer, nada, rasa, jeung amanat. Jejer atau tema nyaeta pokok pikiran atau dasar carita. Tema adalah pokok pikiran atau dasar dari si gugurita tersebut. Nada mangrupa tarik halona suara atau tinggi rendahnya suara. Sedangkan rasa mangrupa gambaran visual nu ditimbulkeun tina guguritan. Rasa merupakan gambaran visual yang dirasakan dari guguritan. Amanat mangrupa naon nu baris ditepikeun ku pangarang. Itu pesan yang ingin disampaikan oleh si pengarang. Papasingan guguritan. Guguritan teh eusina bisa rupa-rupa. Bisa ngeunaan piwulang, pengalaman kabatinan, kawasaan alam, bisa oge ngeunaan kejadian. Isi dari guguritan bisa bermacam-macam. Bisa berupa pengajaran, pengalaman batin, kekuasaan alam, atau bahkan suatu kejadian. Pupuh nyaeta aturan anu atawa patokan dina nalika urang nyusun lagu. Jumlahna teh aya 17 pupuh. Pupuh adalah aturan atau patokan dalam menyusun lagu. Jumlah pupuh ada 17. Anu dibagi jadi 2. Aya sekar ageng jeung sekar alit. Sekar ageng mah aya 4 pupuh, sedangkan sekar alit aya 13 pupuh. Jumlah pupuh ada 17 yang dibagi menjadi sekar ageng dan sekar alit atau sekar besar dan kecil. Sekar ageng ada 4 pupuh, sedangkan sekar alit atau kecil ada 13 pupuh. Saperti nu geus dijelaskeun samemehna, pupuh teh miboga aturan-aturan nu geus tangtu. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pupuh memiliki aturan-aturan yang sudah ditentukan. Dina tabel ieu teh mangrupa aturan tina 17 pupuh eta. Pada tabel ini merupakan aturan dari 17 pupuh tersebut.